Nah kosdu datang ke mana ya kosduna nemantak diusolian teh kosdu tarun tayin supaya mantep eta menang ulama aya geus bisa mantep kudu usoli wali-wali emang usoli tara Allah beres sebabna geus nyimpul di jero kolbu ngan kulantaran urang can nyimpul simpulkeun heula make usoli supaya ulah ngalayang ka kaler ka kidul usolli salat kaula fardhu zuhri fardhu 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah bener teu aing lempeng teu ka Ka'bah itu kan tah deuleuh besi salah kompas heula kur tuh kan jadi mantep urang nah geus nyimpul Allahu akbar mantep kosdu urangna urang teh neuk ceramah kosdunan amplop apa ngaji sih bukan urang teh cicing di mana ieu kosduna naon deuk ngaji deuk silaturahim kosdu urang lempengkeun ka Gusti Allah moal kebal hirup di alam dunia lempengkeun tak urang bae nu dikiaikeun ku jelema hese bae kosdu teh ieu keur carita kosdu ieu nah bisa urang kosduna mantep ka Gusti Allah naik tina 50% wari ka 60 beda rarasaan geus lewat 50% rarasaan beda naik 70 lengan nikmat komo geus 80% mah ngeunaheun nu ibadah teh lain awak ruh ketika ruh teh geus ngarasakeun nikmatna makanan bakal karasa ngeunah awak butuh makanan ruh butuh makanan la ilaha illallah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah aya utusan Gusti Allah Kangjeng Nabi Sulaiman ngaranna putra daripada Kangjeng Nabi Daud alaihissalam pangsugihna sadunya moal aya tanding Rasul aya di anjeunna nabi aya di anjeunna kakayaan aya di anjeunna kerajaan aya di anjeunna Allah nyiptakeun manusia nu pangsugihna pangkaya nu pangpinterna pangsagalana ialah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis jang naon eta jang di akhirat bisi aya anu ngakal di akhirat teh Gusti abdi teh embung dikanarakakeun teh nu mantak abdi embung lantaran abdi teh pan dibere kakayaan ku Gusti teh pan kakayaan teh sanes abdi nu Gusti bongan abdi dibere kakayaan bro ujung-ujungna abdi teh ngurusin kakayaan sawah di Cianjur sababaraha bau di Garut sababaraha bau rese gituna jabara rau embalayah mobil gitu keneh toko gitu keneh berbagai perusahaan paneta teh nu Gusti akhirna abdi ngurusan ka di diabetes salat kadang teu puasa komo zakat mah nah ieu mah Gusti embung abdi mah ka neraka lantaran Gusti mere kakayaan ka abdi datangkeun Kangjeng Nabi Sulaiman blak tah ieu saha ieu teh nabi aing rasul aing Sulaiman ngaranna dibere kakayaan ku aing eueuh tandingna sok da geuninganan ibadahna terus bae ka aing hayo sia endeu kumaha urang ngadalil di hareupeun Allah endeu kumaha ngadalil tah jang pidalilin jelema dibere konsep luar biasa diperbutkeun ku awewe datang ka waktu bae ngaladenan awewe WA-an per detik ku kasep-kasep nanti Masya Allah ngaladenan awewe datang kata ibadah terlena nya aku kakasepan bangga ku kakasepan akhirna ibadah ka Gusti Allah di akhirat embung ka neraka Gusti tepan mereka sep ka abdi riweuh abdi teh mereka sep teh ti kulon sakulon hareang ka abdi kabeh ti wetan sawetan hareang ka abdi kabeh ti kidul ti kaler
sehingga abdi teh ngaladenana kasep teh nah ieu teh pan pamere Gusti abdi teu sanggup kudu dikanarakakeun ku gara-gara kasep jati Gusti jol datangkeun Kangjeng Nabi Yusuf kasepan saja jeung Nabi Ayub ayo di kamana lumpat sia Nabi Ayub Yusuf di udag-udag ku ngaran Zulaikha menghindar jajan mah sebab hatena ka aing sia boga kulit segitu doang geus sia tapi rasa buruk sia emang aing teh jaho sia irong kos Pinocchio sia dek mana lompat jangan dalil di harapan Allah tuh nu susah nu gering jeung sajabana enta geus urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala didamel ku Gusti Allah jadi makhluk nu pangmulyana manusia ngaranna haju urang mah dibere iman pamere Allah bangga urang ka Gusti Allah tinggal ngarasakeun pamere Allah hiji dibere jadi jelema bersyukur urang pake ibadah ngabakti moal lila urang hidup di alam dunia komo nu umurna geus 60 mah tamat tinggal nunggu waktu tinggal nunggu ditajong geus innalillahi ya Allah ya Rabb ulah azairuk teh gudakeun pake berbakti ka Gusti Allah di antarana ieu urang ngaji ieu teh keur neangan cacaang ngaranna teh yang can supaya katempo bae akhirat teh salila ieu teh nu katempo teh ngan sakadar motor beat bae kredit bae jabatan nu kadeuleu teh kursi DPR kursi MPR kursi berbagai kursi dan lain sebagainya eta maka cipta jeung kadeuleu nah ai kuburan nah ai mizan nah ai siratal mustaqim henteu daek kagambar lantaran kahalangan ku nafsu-nafsu urang neangan cacaang tuh kan aing ngaji teuing mah kagambar ku urang kamari ieu mah make motor kreditan aing barang ngaji mah geus 2 kreditan alhamdulillah goblok tawar tah ngaranna teu ngajadi eta leuwih gede bakal siksaan nang nyaho ongkoh teu dipake ongkoh geus tah mah tadina mah di neraka nangan direrab doang ku ari mah dipanggang Masya Allah sia tuh ya Allah ya Rabb jangan cacaan urang supaya mantep hate urang teh supaya ngerenyed aya nu maot eta ngerenyed aduh umur sabaraha umur 35 ya Allah budak keneh teh mah keur meumeujeuna aing mah geus 60 ya asana ieu aing selain rasaan ya aduh tak inget ka maot teh haju salat getol puasa getol lain inget ka maot haju ngalamun punya budak keneh geus pae aing geus kolot tiasa nu beureun aing ge pae ke eta diuk bae di dinya asana ti isuk geus datang ka sore pugu mikiran pae asana aing ge loba panyakit geus salat henteu teu salat goblok tah mah pikiran pae salat teh tolol tah eta ge nafsu kene embung kana pae ya Allah teh ieu lalakon Jampari halal tah walau arsala zaman li ikhtibari quwati Zaid nyinan panah Kanjeng Nabi Ismail ansut nyinan panah kapanggih ku Kanjeng Nabi Ibrahim ku ramana panjen tepan didinya ceket Baitullah mun urang baheula nama ka Mekah Baitullah Zamzam lurus ke belah kaler teh eta teh aya tangkal kayu didinya Kanjeng Nabi Ismail sok ngarautan panah jang moro kitu Kanjeng Nabi Ismail teh
Masya Allah tapi cerita Kangjeng Nabi di zaman urang mah baheula teh tah mautan nyin teger yen pancing waduh lamun nyoy gitu kan mantep kuari makan teu kudu nyin ya beulieun loba kuari baheula mah tibahna ge urang nyieun dipagahan kan ku kolot ya nyokot daun cau bawa lencoskeun kadinya nyerean nah tuh etana kan digarang bukan kena sendok cetimahna geus cair dikadijakeun Masya Allah teu baheula mah tak inget bae beres cabut diangan pake mancing kurang ya Allah ya Rabbi tradisional teu kudu meuli baheula mah hebat babari teh jadi pengalaman baheula jipen di mantak korek eta dicician baheula ku kolotna sia entah kaya tibahan ieu na ngan rada kaambeut timahna ya karim Allah nah walau arsala sahman zaid nyeunaan panah sangeusna dijieun dicoba kekuatan panah tersebut coba nyobaan panah ki Zaid teh Masya Allah coba ta ieu gondewahna kadi ieu keketeng bahasa baheula keketeng ngaranna keketeng talina ieu panahna diasupkeun ka ditu ditarik keketengna karet teh jadi ke lamun dilepaskeun ngancrang urang keur leutik makan sok nyieun teh kos kitu keur leutik mah nyieun tina awi ka dieu jadi karetan jadi ka dieu geus cobaan kana buah buah tetangga kena baheula teh nyieun urang teh papanahan gitu ya Allah ya Rabb ngan teu di bolongan tengahna baheula mah jalan sisi lewat sisi ka dieu teh Masya Allah Zaid nyieun panah kemudian dicoba kekuatanana datang ka mana ye jarak tempuhna sabaraha meter kekuatanana kumaha kuari kuaing dilepaskeun ka ditu tuh ka pangpang gede tangkal kayu ka pangpang gede disebutna naon pangpang gede pangpang gede ieu tangkal pangpang nu laletik papan pangpang leutik pangpang nu gede naon tah ngaranna dahan tah ieu ngaranna dahan pangpang nu laletik tah nu gede yeuh kana dahan gede disiapkeun hayang nyaho kekuatanna doang barang datang ka ditu manuk ragang manuk ragang jadi teu nyaho aya manuk teh mah jadi kabeneran we nya ngalepaskeun kana dahan horenganan pas manuk encrak ka dieu atuh kan kena ragang nu jadi pertanyaan eta manuk halal apa haram Masya Allah masalah datang ka dieu eta kabeneran pan aya kabeneran mah kieu urang nanjak embe mundur kabeneran sama anu kitu ngarti heran aing mah oplok kabehan meureunnya aya mesatkeun panah dicoba kekuatan panah nang nyieun manehanana gimana nyieun wa imanang meuli dikenakeun kana dahan gede ku urang teh ya kabeneran manuk pas kadinya plek dagrag teu dimaksud kana manuk maksudna kana dahan tapi pas
kabeneran datang ka dinya panah manuk aya raga kena lah halal apa haram iyalah geus aya masalahna masya Allah. Walau arsala sahman lamun Zaid ngalepaskeun panah tujuan ngalepaskeun panana likhtibari kuati untuk mencoba kekuatan panah datang ka mana jeung kumaha kategranana mun aya angin ngolembarna ka mana jeung sabaraha dicoba heula kan panah teh dalam rangka mencoba kekuatan panah mataradahu saydun kunaon atuh aya manuk datang kadinya mun manuk teh mah teu maksud kana manuk kadinya fakotalahu hae haruma fil asli haram sebab teu maksud maksud sama kabeneran li'annahu lam yaqsud saydan muayyanan wala mubhaman haram hukumna haram tama tuh kos kamari be percis kabeneran sarua bae urang keur nyekelan golok di kieu-kieu atawa peso seket amat ieu ragag barang ragag di handap aya hayam pisan kana beheungna hulkum jeung marina pegat persis kos nang mencit bae eta haram sebab teu maksud sama kabeneran ragrag teu ya Allah ya Rabbi ge panas sarua bae teu maksud manah buronan yakne buburon atau manuk naon bae uncal jeung sajabana kena. Nah eta teh kulantaran teu maksud haram hukumna teu maksud kan ieu teh anu hebat mah qasduna nu mantak aya jelema ngarendeng salat Ari Zaid salatna maksud salat Ari Umar mah teu maksud ngan sakadar gerakan-gerakan dong percis sarua gerakanna ti awal teh pikeun ka akhir Zaid mah aya qasdu kana salat Umar mah henteu atuh teu jadi Umar jadi teu maksud jadi qasduna ieu datang ka mana nu mantak ieu urang ngabebener qasdu nu hese urang dade ka Allah datang ka mana qasdu urang ka Allahna sabara persen qasdu urang ka Allahna urang ka Allah nangan 50% pangkat urang qasdu ka Allahna 70% qasdu ka urang kumaha qasduna ka Allah kumaha qasduna tak ieu urang nu kurang pati di openen kurang pati diurus qasdu urang ka Allah urang jadi kiai qasduna babagi jeung ka dunia dimui mah komo tama dunia dan dunia oh masalah ieu mah keur sadita urus ka juga singgung di partai dunia dan dunia kana kiai kula mah di Golkar ge karena Allah hayang deuleu aing beungeut karena Allah di partai hayang deuleu coba ka dieu keun disoekeun irungna ku aing mana nu karena Allah di partai pugu jadi kiai biasa hese karena Allah na komo di yayasan mah teu mayar bae hiji di exit teu mayar bae murid kaluarkeun apa lillah dari kos kitu teh teu bau-bau dunia lillah mah tah pasantren kos ieu ge hese keneh bae asal diondang teu diberkatan bae haju bae ngajang hilak bae ngajang hilak sia nyaho ngajang hilak bahasa Vietnam eta ngajang hilak qasduna ka Allah qasduna ka Allah tinggal ragap bae diri urang jaheu nya lamun bener deh qasdu ka Gusti Allah pasti hudang di beuting wal kebel aing babaturan aing geus maranaot sahandapeun aing geus pararaya aing moal henteu pasti paeh sangeuk sebenarnya mah ieu teh hudang di beuting mana rada puyeng saya tik rada tiris pamajikan nyingkap ongkoh deui tah ayo coba kira-kira tah jam hiji hudang pamajikan nyingkap anu herang teh tahajud ada tiris nah coba kira-kira tahajud apa kadinya
oh sia goblok kabehan kan eta kurang kosdu kurang kota padahal kosdu da urang deuk ka Allah mah tutupan heula ku urang neng ampura akang lain wayah ka neng ieu mah rek ka Gusti mandi heula wudu beres wudu ka dinya aduh babagi nah kosdu datang ke mana ieu kosduna nemantak diusolian teh kosdu ta'arud ta'yin supaya mantep eta menang ulama aya geus bisa mantep kudu usoli wali-wali emang usoli tara Allah beres sebabna geus nyimpul di jero kolbu ngan kulantaran urang can nyimpul simpulkeun heula make usoli supaya ulah ngalayang ka kaler ka kidul usolli salat kaula fardhu zuhri fardhu 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah bener henteu aing lempeng henteu ka Ka'bah itu kan tah deuleuh lah besi salah kompas heula kur tuh kan jadi mantep urang nah geus nyimpul Allahu akbar mantep kosdu urangna urang teh neuk ceramah kosdunan amplop apa ngaji sih bukan urang teh cicing di mana ieu kosduna naon deuk ngaji deuk silaturahim kosdu urang lempengkeun ka Gusti Allah moal kebal hirup di alam dunia lempengkeun tak urang bae ge nu dikiaikeun ku jelema hese bae kosdu teh ieu keur carita kosdu ieu nah bisa urang kosduna mantep ka Gusti Allah naik tina 50% wari ka 60 beda rarasaan geus lewat 50% rarasaan beda naik 70 leng-lengan nikmat komo geus 80% mah ngeunaheun nu ibadah teh lain awak ruh ketika ruh teh geus ngarasakeun nikmatna makanan bakal karasa ngeunah awak butuh makanan ruh butuh makanan awak urang makananana sesuai jeung selera urang-urang parahyangan pasti rada amis urang-urang Padang pasti sakali dahar sakilo bae mah kudu teh cabe aduh urang Padang mah mun teu jeung cabe teh jadi kajeun sangu kajasal cabe Padang tamanya nama mentak ngaheot bae kos manuk beo nya nama Padang juga Betawi ya semuan saya itu tuh Pandeglang nah Pandeglang mah eta kulon mah anu sok bau hiber teh naon ngaranna sok kalaliber teh kah sok bau gaang orang teh di naon gitu di Suguhan Dahar di daerah Pandeglang sayur hasim teh sok ditundina naon eta naon ngaranna seng ih udah jaho kurang kulon ongkoh tah eta selera ieu roh ge boga selera makananna wiridan roh mah wiridanana teh sesuai jeung selera roh urang teh resepkeunna sholawat selerana berarti sholawat roh urang teh Quran selerana Quran roh urang teh ieu teh zikir selerana zikir berarti roh urang tasbih selerana tasbih disesuaikeun jeung daerah-daerah jeung keseleraan awak urang makanan jeung minuman roh ge sarua selerana naon ternyata coba bere Quran teu akur jeung selera zikir teu akur sholawat henteu tasbih henteu hamdalah henteu takbir henteu gering mah budak berarti rohna ieu kudu diopnam ieu mah budak kredit teh lain kredit tadi embahna kredit tuh nu ngeunah cek nya aing atuh teh mah awak ge lamun dibere sangu teu bubur teu ih si budak teh bere naon nya cek urang teh coba kuari dibere kuari bubur embung goreng sangu teu kan ya bae coba minuman kopi teu susu teu naon deui bere buah-buahan embung kabeh ya otomatis kudu dibawa ka usada insani. Okna berarti gering awak. Selera aja.
dibere awewe anu gede embung nu leutik embung coba nu ieu henteu geus eueuh selera lantaran handapna geus jadi wau kan nu hebat mah alif ieu mah wau Masya Allah karim nah ieu selera awak mah ku urang teh babari ngeunah dahar terus saya kurang diopenan supaya ngeunah berbagai obat supaya berselera kunaon ari roh teu berselera teu pernah diopenan teu pernah bae kurang teu soba selera na ka mana goblok sia roh carekan ku urang batur mah bejana teh tamat Quran saminggu sakali sia sia mah asal ngadege Quran boro-boro maca si haju heuh aya mah goblok sia kampak sia ku aing mau kampak kurang ya kampak ya tuh eta hebat tah urang lamun bisa nganasehatan awak sorang coba ku aing baca sholawat ya ayo asal geus menang 3 bae si aing yang hareup mana karak 3 doang geus lengongan tuh selera berarti roh ketika roh urang itu berselera berarti ieu gering rohna maka diopenan melalui ulama cik coba mujalasah jeung ahli Allah diuk bae ulah wa kawiridan awak zarahkeun sia ku aing zarahkeun heula ka kiai anu beukieun ka akhirat kana wiridan ulah wa ka kukuan zarahkeun Assalamualaikum geus we heran kula mah ke ziarah bae ka dieu tempokeun bebes balik bae ada 10 juta insyaallah tuh sia mah kos kitu bae tah aju bae ngahulang siap mah hayangna datang ke kiai neuleuk kiai disuguhan ku kiai diberkatan goblok tah batu kos itu garong ngaranna tah mah tah teh tah mah variasi doang ieu mah deuleukeun awak urang aing sok kaju ngalantur ngomong goblok sebab ieu teh nu di sisina tolol nah tempokeun awak urang ka ahli Allah beda ke bakal sok sebab lawan aya sinar di ahli Allah manu urang teu nyaho gaib energi teh ngaranna sinar Quran sinar zikir sinar tasbih sinar ma'rifat pan ma'rifat teh nur ilmu ge nur nah aya nur dina galbuna ilmu jadi nu komo ma'rifat mah urang datang ka dinya aya nur teh sanunya kasorot ku nur tet kula mah baheula keur zaman masanten resep cenah di anu aya kiai ahli ibadah ka ditu ziarah nempo bae teu minta daun empo bener tah urang ka buya bae ka buya Cidahu datang ka dinya magrib milu salat hayang kapanggih moal bisa salat deui Allahu akbar salat deui Allahu akbar dihitung kula 20 berarti jeung ba'dal maghrib 22 terus datang ka isya salat awabin datang depan ka imah teh jaheuh nya mulai ta urang terenyuh hate teh masyaallah karim tas maghrib isuk aing mah nurutan karena isuk mah nurutan Allahu akbar menang 2 geus capek tah urang bisa nempok geus urang lamun nyaritakeun Mama Bakri ulah nyaritakeun sakadar Mama Bakri na ibadahna gira-gira urang nyaritakeun Mama Satibi Gentur ulah sakadar nyaritakeun Mama Satibi ibadahna coba beja naon kana tanyakeun kumaha buya tah ulah nyaritakeun sakadar buya ibadahna kumaha aya eueuh model kuari model manehanana jadi jang naon jang kaca urang masyaallah eta keur carita ka tempo zahir encan batinna meureun nu mantak ngaji bae ge aya lazat nu mantak salat bae ge aya lazat nu mantak maca Quran bae ge aya lazat aya ngeunah qosduna geus mantep ka Gusti Allah ukur jeung urang geus datang ka mana ieu qosdu urang ka Gusti Allah qosduna lamun urang kebeneran hungkul nembak atawa mana ndek nyoba kekuatan panah teu maksud ka manuk ai kena manuk kulantaran teu maksud teu jadi kudu aya qosdu masyaallah
Nah urang ge kudu diperhatikan kuari di anyar-anyar kosdu urang abe mantep supaya jadi ibadah urang ngabundal kosdu da lempeng. Walau arsala sahman ila gorodin fantaradahu saydun sarua kene jeung nu tadingan ieu mah nambahan liiktibari kuati tadi mah dengan maksud untuk mencoba kekuatan jamparing katawa boga maksud lain ieu mah Zaid boga panah nu geus teruji dek dicoba dek dikenakeun pang-pang nu itu dicoba latihan berarti mah latihan saya dipanahkeun jeung dikenakeun ka ditu kadua kali kenakeun ka ditu kadieu coba latihan mana pas keur mejeuna latihan set manuk datang ka dieu plak kena manuk ragrag keur latihan mana kena manuk manukna ragrag hae tetep haram lantaran teu aya maksud kudu aya maksud ya Allah ya Rabb ya kudu aya maksud ketika teu aya maksud haram hukumna. walau rama saidan zannahu hajaran walau rama lamun zain ngabalang saidan buburon zannahu hajaran anu disangka batu asaba maka ngeunaan halat law rama saidan zannahu Asir bazobain pasoba wahidatan halat Zaid ngabalang soed teh buburon disikap disangka nasakna ieu teh sebenarnya batu ngan aya kosdu kulantaran aya kosdu boga maksud kana manuk sanajan disangka nama batu aya manuk di luhur ngadungkuk teh pan berarti gede aya ngadungkuk mah gede aya leutik mah jelok ngadungkuk bade amat teh ngadungkuk ngadungkuk karana aya leutik mah jelok ngadungkuk ngadengkek aya manuk di luhur ngadungkuk atau dihandap sarua bae disangka kurang batu nah padahal eta teh horenganan uncal dili kurang ya itu teh batu apa uncal tapi nu dimaksud makan kumanehanna teh ieu uncal ngan boga sangka batu coba wae dipanah emangnya na maksudna teh endeu kana hewan ngan kulantaran kadeulina teu robah-robah geus dikieu deui geus kitu meureunanan tah meureunan uncalna meureun kereknya heuh meureun hewan ge aya tah anu beuki hees aya jelema mah beuki hees atuh biasa tah mah keur ngaji ge halang biasa bae iya uncal masyaallah gari ulah diganggu teh satu kenikmatan ti Allah antep ulah dihudangkeun ulah antepkeun geus pokona jelema keur ngaji ge halang ya nama teh nyaho kaler teh nyaho kidul geus bae anugerah Gusti Allah datang ka dinya pohara jasa ya Allah ya Rabb dianggap kiai teh obat tidur ku nyana tah kuari dianggap ku nyana itu gadungkuk uncal apa batu asal batu ya tah geus bae pokona dipanah bismillahirrahmanirrahim nah ternyata uncal nu dianggap batu teh nah lantaran boga maksud bahwa eta teh walaupun aya sangkaan batu tapi maksudna baneana teh kan
moro anu tadi makan maksud ieu aya qasdu kun sebab aya qasdu halal qasduna ta ya Allah ya Rabb urang lamun nyaritakeun aya hewan teu robah-robah teh cicing bae inget ka Syekh Dakok waliun min auliyaillah anu manehanana makan ka kebon geus ka kebon haju bajuna digantung di dinya nyana ngarapihan tatangkalan petani zahirna haju beres di dinya balik ka imah kira-kira bangsa 30 kilo ka imahna teh jarau batur mah huma kitu leuweung datang ka imah digantung gede baju ternyata kadeuleu aya sireum dina baju teh ya Allah ya Rabb maneh teh beureun sireum teh sireum leuweung teh sireum hutan ku aing dibawa ka lembur dieu nyaho betah nyahon teu maneh dibawa ka dieu ampura Gusti sireum teh ban meureun boga tempat masing-masing aya nu sok di leuweung aya nu sik di lembur ieu abdi doraka beusi teu betaheun abdi rek nganterkeun sireum dewe ka leuweung urang mah pamajikan ge teu dianterkeun aduh anak teu dianterkeun batur mah sireum dianterkeun urang pamajikan oh si aya ka ditu mah terus mobil aya naon aya tong sorangan ka ditu ayo Masya Allah kan tuh batur wasirum diantarkan ya Allah ya gitulah wali Allah ketika menghargai karena sirum dia bakal menghargai deh ketika orang menghargai ka ucing bakal menghargai ka urang nu mantak bejana kamari ieu minta cahaya JPD kunaon mau dicakar ucing iya sia berarti ngahinakeun ka ucing ya ambalaya kucing di mah aing ngahormat ka aing ye teh mah mono cenah tuh dicakar kucing atuh sabangsa meureun manan gitu lain bangsa jelema meureun sia mah bangsa garong kabeh teu ya urang menghargai sireum bakal menghargai urang menghargai ucing bakal datang ka mana penghargaan urang kana mau bakal dihargai ku mau urang menghargai ka mau wauh ka Allah wauh ka Allah aing ge ka Allah sarua pada makhluk Allah menghargai atuh mau ge bakal ngahargaan sakumaha Syekh Mansur ngahargaan ka mau ge ngahargaan kulantaran urang na teu ngahargaan ka mau atuh mau deuk nyangkerem ka urang ya Allah ya Rabb baheula di Mekah di Madinah di Mekah aya hiji tukang ngangon keur ngangon embe barang ngangon embe hiji embe deuk diterka maung dicekel ku nu ngangonna maksudna beusi ku mau ngomong cek maung teh hei ngangon ulah mempertahankan embe sia aing lapar aing diciptakeun ku Gusti Allah titah barang dahar teh sakumaha aing meureun ieu rezeki aing awas ya eta pangangon kaget cek pangangon teh lain masalah embena kok bisa ngomong sih mau aing bade mau kan ngomong kadenge ku cili aing lain biasana bahasa mau mah bahasa mau aja mah ngomong bisa ke hati ku aing daun cak maung can sakumaha ieu mah sia heran kan ka aing bisa ngomong aya deui nu leuwih heran tibatan aing naon tah tuh di kota Mekah aya hiji manusia ngaran Muhammad nyana bisa ngomongkeun memehnyana memeh lahirnyana bulah ditu 10 tahun 100 tahun 1000 tahun nyana mah bisa nyahuan aing mah kakarak ngomong jeung sia ge ieu teh hayang ka embe sia tapi Muhammad mah kanu bakal kahareup datang ka kiamat nya namanya nyahueun datang ka surga neraka ge nya namanya nyahueun
anjeunna mah memehna datang ka Nabi Isa, Nabi kajeng Nabi Adam, penciptaan langit ge nya namanya nyahoeun. Sok sia mun hayang leuwih heran deui datang sia ka ditu. Masyaallah. Ya geus baung teh sabodo mejang sia teh aing mah ka Muhammad. Langsung datang ke kota mah. Ieu meureun Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seri we Kang. Naon? Kula manggi kaheran. Naon heranna? Mau ngomong kumaha? Kula keur ngangon. Aju. Eta mau nertam embe kula hiji, kula ditarik kula hook. Cek nya teh ulah sok ngahalangan aing. Bateng aing rezekina di dieu, aing diciptakeun ku Gusti Allah teh kita ngadahar di mana bae. Ulah sok ngahalangan. Ulah harita lain hook ka embe heran mau bisa ngomong. Aju cakang ieu kumaha? Aja jangan ngomong leuwih heran tibatan aing mah sekarang sakieu kadenge Gusti ngomong aing mah nu leuwih heran tibatan aing tuh di kota Mekah aya ngaran Muhammad diangkat jadi nabi jadi rasul nyahoeun ka hareup datang ka kiamat nyahoeun ka akhirat ge nyahoeun ka tukang datang ka nabi memehna ge nyahoeun cek anjing Nabi sedekah mau sedekah bener teh mau langsung eta pangangon teh coba pangdongengkeun didongengkeun ku Kangjeng memeh Kangjeng anu geus sakitu bae entas Kangjeng kitu langsung baca 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah cak Kangjeng Nabi tangan deui maungna sasalaman gereja atuh sarua aja moal bejakeun atur salam ti Muhammad gitu. Nah, lamun kitu mantep. Nah, teh datang ngangon deui kan. Saya deui mau, hampura mau. Ulah diterkam. Emang kunaon? Atur salam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aing moal nanaon sebab aing ge iman ka Muhammad. Sama-sama iman, moal sering ganggu sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Ya Allah ya Rabb, mujizat Kangjeng Nabi. Ketika orang iman akur, iman keyakinan akur, mau mal ngaganggu. Ji, kuari mah kieu bae, ayeuna mah Mang Haji ka Lampung, atur salam bae geus. Bejakeun mun aya maung, atur salam gitu. Di Haji Dendi gitu. Asana beak kabeh. Tinggal ngaran doang aja. Nah iyalah pohara, urang menghargai sireum bakal menghargai ka urang. Oh, geura. Kuari mah kieu, urang ngaganggu anak maung di Lampung, di Palembang, ganggu anak maung. Lumpak urang ka Banten, tek ceuli datang ka teu diteangan bae ku maung. Diteangan goblok sia ngaganggu anak aing. Goblok sia ngaganggu anak aing. Maung bae galak-galakna maung ka anakna mah tetep bae. Nyana moal ngadahar jeung urusan kunaon ai jelema. Kunaon hai jelema anakna dibikeunan ka bos. Sikat bos. Itu siapa anak saya bos. Udah pokoknya yang penting kijang bos. Tolol bari anak. Hebatna maung. Udah ngaganggu ke anak embe. Ai di prinsip moal aya masalah, tetapi ku urang diganggu anak embe. Embe neuleukeun bae. Teu daya teu upaya embe neangan kan nya ge. Neangan ngan kulantaran teu daya teu upaya apakah nya teu ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, abdi teh boga anak. Dedeuh teuing anak abdinya, abdi ka anak abdi diganggu ku jelema teh. Mending mun sesuai jeung aturan Gusti, ya eta mah bangunna teh henteu Gusti. Eta mah penyiksaan bae ka anak abdi nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti, anak abdi nu Gusti disiksa ku hamba Gusti anu henteu boga naon kitu ngaranna kadeudeung jeung kanya biadab nyangakeun. Tunggu tanggal mainna. Tunggu tanggal mainna. Ya Allah ya Rabbi ta, lu batak ya Karim. Hewan sarua di kurang ngomong. Urang kan teu ngarti bae. Bahasa embe teh be. Eta teh bahasa embe teh isuk-isuk be. Apa hayang minum apa hayang dahar kan teh nyawa. Ya kan urang. Hayang naon ieu? Kulantaran teu ngarti. Haji Pedi bakal goblok teu ngarti ku jana. Ditutupan ieu na bandai sia.
hayang urang mah beres nyatuan atuh coba ya nyatuan meureun coba ya nginum meureun lamun masih keneh embungeun keneh bae bere bikangna ya tah urang kan keur leutik besok kitu tah bikangna teh sok dicekelan meh huluna tah kunaon lalakon keur leutik kos kitu nya tah ieu kan embe-embean bae teh ngomong naon gitu mano ngomong naon ini sebenarnya bahasanya anak kan bahasanya anak orang mah nyaho bahasa kebo teh ciaher yusus ciaher eta bae bahasa urang eta kan bahasanya anak urang lamun keur bareng jeung kebo laju urang keur Maluku berarti kan urang keur aya di alam kebo ciaher da urang sungut urang ka bawa ku alam nyana tahu baca campuran aja lo mama campuran jeung kebo atuh bahasa kebo kaluar ya campuran jeung DPR bahasa korupsina pasti kaluar lah bata kudu campuranana jeung nu bener jalisil ulama awiz zuhada sok barengan ku maneh ulama sok barengan ku maneh ahli zuhud abeh urang kabawak jeung kasinara sirba riba gobain lau roma sirba gobain fasoba wahidatan aya uncal bersekawan ngarombong kan di hutan teh rombongan-rombongan orang yang ngarombong kan di hutan manuk bahara orang manuk peking teh sarombongan manuk maninin sarombongan manyar sarombongan bondol baheula makan sarombongan kita jadi baheula eta manuk rombongan gitu kan berarti eta alam teh masih kene damai teu pasalia baheula mah ya Allah ya Rabb meule urang manuk bondol bae sakali hiber 100 peking 1000 peking mah ngarombong manyar gitu kene ya Allah karim ka manuk bincarung ngarombongan telok loba bincarung mah wallahu alam ngaran aslina mah saha meureun da ngaranna ngan kanyahoanna mah bincarung bae ngaranna teh nyaho datang ka ayeuna eta ya Allah tatangkalan lah ya bintinu ngaran aslina wallahu alam ta meureun ngaran tatangkalan bintinu binna doang bincarung kayak gitu kene ari ngaran aslina teh nyaho Masya Allah tah eta ge cara 10 babin sarung mah ya karim tuh perukutut ge 5 10 ngarombong dikukur rombongan damai kene ku ari mah adi jeung kakang geus embung ngarombong geus teu daek ku ari geus teu daek ngarombong aya ngarombong teh dalam rangka aya dalam rangkaan untuk menempuh jahanam ngarombong sama geus kos kitu mah tapi kuariga inu masih kene salah ladar mah ngarombong kemana sih ngaji penting naik motor teh kempes motor aya naik ka mobil aing mayar tapi nya teu lah sakira kula mah neuk lempang wae ayo ulah sok sieun coba sok sieun teu lah aing mah aya buntutan kos kitu teh teu mah keur ngomong bae sugan jadi kenyataan goblok tah rombongan uncal di leuweung rombongan sirba ziba kemudian kurang dipanah kan manahna ka mana bae nu kena rombongan uncal 50 kurang dipanah nu mana bae nu kena jadi teu dimaksud mubah berarti nu mana bae henteu mayan nu mana bae nu kenana nageun kurang bismillahirrahmanirrahim nah salah sahijina jadi tarabaskeun ta matu nu mana bae nu kena asaba wahidatan halal bah halal sebab kosdu ieu kekuatan kosdu ieu kekuatan kosdu urang kuari maksud ngaji aya kosdu ngaji geus pokona mah maksud aing ngaji titik padahal barang datang ka dieu mah
boga maksudna ngaji datang ka dieu hees teu boga dongengnya namun ditanyakeun ku pamajikan ka tadi ngaji naon arwah kemari lain pembahasanan lah ulah sok nanyanakeun pembahasan gitu-gitu kan ngaji bab pepencitan can anggeus-anggeus puyang aing padahal hees cenah tapi kan kulantaran aya kosdu ngaji ganjaran meunang atuh geus bae datang ka dieu teu kudu ngadengekeun datang nyalanderep nyaho-nyaho geus salat zuhur kamarana jelema ieu ganjaran beunang aya kosduan boga kosdu eta mahal masyaallah ganjaran meunang urusan ngarti jeung teu ngarti mah teh lain urang sama urusan Allah. Dari kosdu nama kan diurang nama ikhtiar ngaranna. Tapi lamun teu boga kosdu ka beneran doang jadi. Kosdu.